Yo, what's up bro? Ayeuna balik ke channel urang Sarerea nya channel urang Sunda. Ayeuna urang rek ngaeksplor deui tempat wisata nu di Majalengka nu keur trending topik. Ngaranna River Tubing Cilutung nu ayana di Desa Kadu. Nah, di ditu aya naon tuluy kumaha we keseruanna nu hayang nyaho tuturkeun, embung nyaho kudu dituturkeun. Nah, ayeuna cuang tuturkeun kumaha keseruanna di perjalanan, terus aya naon we di dituna. Check this out. Oke, dulur-dulur enak orang harus nyampe ke tempat tujuan. Lumayan tajam jalannya. Terus enak kurang tanyakeun heula sabaraha cek masukna jeung sabaraha merek bana. Sebab kurang ayeuna rek berselancar. Nah, ayeuna orang rek nanyakeun hargana sabaraha. Langsung tanyakeun ke si Ana. Namanya sa? Asep balon. Nyanyi per orang nanti kaetang nanti 40 ah. 40 eta termasuk tes asuransi sareng transportasi ke tempat setar. Pertama kali kita turun mengaluh. Perlengkapan teh terseptina aya helm, aya body protector sareng pelampung eta mah kebutuhan hidup. Naon? Ngomong we. Jing ko aing. Sok. Aing yang naon di kamera. Ai lancar. Ieu bukanna tiap hari naon we? Bukanna nya tiap hari. Bukan nama. Cuman eta di jam sabaraha sampai jam sabaraha? Mulai nanti jam 8 paling sampai jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Untuk enak ada masa di waktu hante hanya tergantung cuaca. Nah, saat gitu hujan paling karentang gitu. Tergantung kondisi deh. Nah, tadi kan tos ditaroskeun hargana sakumaha wae tuluy ketentuan-ketentuanna juga kumaha. Ayeuna harga 40.000 teh dibere body protector, helm jeung balon. Jemban. Nah. Keur uji nyali pasti kudu datang ka dieu ka naon itu? Cilutung. Nah, iya cocok pisan ke anu resep adrenalin anu ekstrim, khususnya ke maraneh anu pecinta wisata, khususnya jeung cai khusus anjing khususna khususon lah. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight. Nah, ayeuna orang nyampe ke tempat mereka di Andrew kurang kacai. Rada sedikit coba perjuangan. Kusabab kurang kudu mau balon. Bari jeung cangkeum. Aslina kurang loba perjuangan tah. Ayeuna dulur-dulur nyesal mun teh ka dieu. Kurang bakal nyobaan wisata ieu jumper. Feel alive.
Iya trekkingnya udah sampai finish. Tadi adrenalinnya cukup alias lumayan alias sangat menakjubkan Bung. Tapi kita sedikit berbincang-bincang dulu kepada teman-teman, gimana sih keseruannya River Tubing Cilutung ini? Hanya ayah di Majalengka di Cilutung tempatnya. Pokoknya dulur-dulur cobaan mereka dia nguji nyali, nguji mental orang. Aslina bikin jantung deg-degan. Dah ada deg-degan mah hirup. Pae. Mantap. Mantap. Oke, gimana kesan-kesan Anda? Ulah. Kumat, kumaha kesan-kesan maneh? Ayeuna rasana geus traveling di dieu. Rasana? Heeh. Sulit dipercaya. Majalengka boga tempat. Hati baheula ieu nu kitu aya. Ayeuna ka Kang Asep Balona. Mantap. Raya. Mantap wah. Ngomong. Kabaraya-baraya da ieu mah nu ka dieu ayeuna sok hayangna gratis jadi ka ditu nage ka tempat urang deui ka Gigili jadi lempang henteu dicanda ku motor trail. Hatur nuhun. Mantap. Mantap. Oke, video ieu cukup sampai di dieu lah. Ayeuna urang nanya bauteran urang kumaha kesan-kesana. Selanjutnya kabehan we tuh. Oke dulur-dulur, video ayeuna dicukupkan sekian heula. Kusabab waktuna ayeuna dere hujan, tuluy tong kapok ngaeksplor Majalengka. Kusabab Majalengka mah 1000 tempat wisata. Geus di dieu urang rek ka mana deui? Ayeuna geus di dieu urang langsung balik ke rumah kusabab beteungna ayeuna geus tidak mengkondisikan lapar. Nah, kanggo akang teteh-teteh nu acan nga-subscribe channel urang, subscribe heula channelna kusabab lamun akang-akang teteh-teteh mere subscribe ke sarua jeung si akang-akang teteh-teteh mere hiji dukungan ke channel ieu supaya terus berkembang. Oke, benar. Gitu aja.